Sampurasun, Ibu Bapak Guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payon, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Tuhan Maha Esa anu masihkeun urang sadaya kasempatan patepang dina ieu video. Tepangkeun wasta abdi teh Cynthia Varentiana, sim kuring teh bade ngagem pancen janten panumu catur. Teu hilap ngaturkeun nuhun ka para pamilon sarta para panggejer anu geus hadir dina ieu acara ngeunaan PSBB atawa papanjanganana ti pembatasan sosial berskala besar. Para pangjejer jeung para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sarta acan nincak ieu acara, sim kuring teh bade nepangkeun para pangjejer jeung para pangjejer anu bade ngadugikeun kumandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Haji Aa Suniah salaku Kapala Sakola SMAN Negeri 1 Majalengka. Anu kadua nyaeta Ibu Yeliza Fazriah RSPD salaku Guru Bahasa Sunda di SMAN Negeri 1 Majalengka. Para hadirin, supados urang leuwih naleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kumandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Aa Suniah kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Haji Aa Suniah kanggo kumandangna, sae kacida pisan naon rupi anu didugikeunana. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu acara. Ka Ibu Yeliza Fazriah dihaturanan kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza Fazriah anu tos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena, PSBB teh penting, kusabab upami urang dina kaayaan gawat teh tapi masih loba anu karumpul kan eta teh bisa jadi penyebab sareng penyakit. Kulantaran waktosna sakedik salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo para pamilon. Ngan ukur kanggo hiji urang dina ngadugikeun patarosanana, mangga kedah ngacungkeun pandangan teras sebatkeun namina sarta ngomongna sing jelas. Hatur nuhun ka Dwi Ayu anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosana kirang langkung ngeunaan paraturan PSBB anu bade diterapkeun deui. Sumangga ka Ibu Haji Aa Suniah SPD kanggo ngadugikeun panutup dina ieu acara. Hatur nuhun ka Ibu Haji Aa anu geus nutup ieu acara. Teu karaos ieu acara teh geus parantos rengse. Puji syukur acara kalaksanakeun kalayan lancar. Sim kuring teh salaku panambu catur nada hapunten bilih aya patarosan anu kirang pantes sareng nganyanyeri hate anjeun sadaya. Mung sakitu anu kapihatur kana perhatosan ti sadayana. Sampurasun.